Ya. Ada sih. Nat. Kadang. Non, Emang ada di mana? nasti dokter ki. Emang ada sana gering? Urang mah. Gering naon? Urang teh geus saminggu lieur wae euy ki. Aduh, gampang atuh air lieur mah teu kudu ka dokter. Gampang kumaha ari mana ki. Nya Nat, eta mah biasana ge kurang darah. Lain si dokter orang dia lain. Sih. Waduh, kumaha tuh? Cenah mau orang teh kurang duit. Sebab jelema nu kurang duit teh gancang liurna dibanding jelema kurang darah ki. Geus itu ki. Sarua siga urang goblok. Mana ini teh? Terneangan naon mana ki? Iya, kenangan ikat rambut, mau nyimpan. Curigaan mana geus boga penyakit poho ieu mah euy. Sembarangan, nah orang tuh masih ngora tuh, Nat. Eta buktina maneh geus pohoan ya? Da tadi mah atuh ke Pabaliut meureun, jadi ka ditu ka dieu, jadi we poho. Oh, hari minggu kamari teh kumaha janji teh? Janji. Janji nu mana? Kala. Janji nurut bayar tanggal 5 era geus tanggal 10. Mana bayar seteh goblok. Nat, kunonya orang ditinggalkan we ku awewe. Jika nama nanti buka kekurangan ki, tapi mana teh nyaho ki. Kekurangan naon dah tuh Nat, urang imah boga, mobil boga, motor balata, sawah loba. Terus banget kasep teh goreng-goreng teh. Kurang kumaha perfect urang teh. Tah, boga mana teh kurang gede. Banyak tuh Nat. Duh, kumahanya liar kieu. Ki. Hadiga. Ayo Nat. Sibuk teu. Kalau gitu. Kayak penting antar orangnya. Duh, kebetulan ayah teh malam minggu. Enak malam minggu emang kok naon gitu? Ya, jalan-jalan dong. Oh iya. Kan malam minggu mah khusus jelema-jelema nu can jelas siga manehnya. Dan jelas kumaha mana? Hampuranya ki, hari nu keur senior mah malam mingguan. Kayak ge malam Jumatan, tah ieu ki. Ki. Ki, are mana kunaon eta beungeut ini saradih kitu. Nah, biasa we kepasean di si bunga. Sugan teh mana teh tara pasea ki. Pasti aya we masalah mah ngebobogohan ge aya, masalah kamu urang geus rumah tangga aya berarti mana masalahnya? Emang pedah naon masalahna teh ki? Biasa we masalah dapur. Cenah cek manehna gaji urang teh teu cukup. Ya wajar ari kitu mah ki. Eta mah pamajikan urangna we nu bersyukur, urang kumaha kerja keras banting tulang keur manehna dari pagi sampai pagi nyari nafkah. Tah keur manehna urang balik nyari hadai mun diomongkeun kitu ku manehna, paham teu manehna? Ya mana ngomong teh general pisan, berarti mana teh tanganna geus kolot. Kolot kumaha ieu mana urang ora keneh. Nya lawan mana teh nyari hatenya, berarti mana teh nyari cangkeng kita juga bujur aing. Kita lain. Baik ya. Ki. Ada kemana diburu gitu? Nyara kenal bogo urang atuh. Siapa harus kebunuh wae. Ngat ieu nya. Kabogo urang teh bagi urang teh segalana. Prioritas urang tidak bisa hidup tanpa manehna, Nat. Siapa diurus tuh kalau pilih letik diberi dahar, diberi jajan, diberi susu. Ari nurut mana ke Kabogo? Hello. Oke. Iya kan ningali perang tames ya. Perang di mana? Aja we. Perang nyari. Tong bisa kabita mana? Mana mana kulit kita orang pemungkis ya? Dasar awewe. Pasti we punung, ayo. Yo sih, tatu. Nah, dari mana? Ini mah perang ranjang yang beleguk mana mah
jorok pisan di jelema teh tak. Cek aja gampang. Wah, ya. Karek ka mana? Biasa mah teh itu heula. Bahaya deh. Nah, balik di ka dieu. Heula, geus ah bosen teh itu mah. Urang mah ka dieu. Nah, mana mah ngajerok di dieu. Aing mah pan aing teh geus ngomong, aing mah ka dieu, moal ka ditu, maka aing di dieu. Asa kunaon? Ki, ngalamun. Enak. Malam mingguan bener tak apel? Tega pakar satunat, da urang mah teu boga kabogok, loba sainganna. Aduh, matak nanan kabogoh teh nu geus boga salaki. Nah gitu teu meunang atuh eta mah ngaranna ge pelakor. Jadi mana teh saingan yang hiji, ukur salaki nang ukul. Ah, goblok, assalamualaikum ini siapa? Ini kitu as, lieur.